neuleuh naon nu ku batur teu kade dibere neuleuh rahasia-rahasia Allah di jero hate urang teh bakal aya 7 lapis rahasia. 7 lapis, salapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 genep disebut indra ke-6 padahal 7. Geus maca Quran teh ayat 7 lapis rahasia. Di luar ganjaran 1 huruf 10 engke bakal aya rahasia-rahasia ngalapis tadina Al-Qur'an. Namun urang tadabur sakadar rahasia tadabur indah. Di luar eta saluhureun tadabur engke bakal aya energi seakan-akan urang teh didorong ku energi eta. Teu karasa. Geus tah. Di lapisan katilu Masya Allah lamun geus mantep ka Gusti Allah bakal diinkishaf mukasyafah ngaranna taro mala yarahun nazir bakal dibere neuleuh naon nu ku batur teu kade dibere neuleuh rahasia-rahasia Allah di jero hate urang teh bakal aya 7 lapis rahasia. 7 lapis, salapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 genep disebut indra ke-6 padahal 7. Geus maca Quran teh ayat 7 lapis rahasia. Namun urang tadabur sakadar rahasia tadabur indah. Di luar eta saluhureun tadabur engke bakal aya energi seakan-akan urang teh didorong ku energi eta. Teu karasa. Geus tah. Di lapisan katilu urang teh geus pindah alam, maca Quran biasa bae tapi teu karasa. Kok bisa 7 juz, 8 juz sa Quran bisa cuma 1 jam atau 2 jam. Nu macana ge kaget. Aya rahasia eta. Di rahasia anu kaopat deui engke urang bakal kaget dibere ngaromong makna-makna Al-Qur'an seakan-akan ngomong seakan-akan ieu ka anu 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 baca kula sekian engke bakal anu baca kula sekian engke bakal rahasiana teh eta Masya Allah karim taro malayarahun nazir eta keur carita neuleuh ngadenge sakumaha nu teu pernah kadenge ngadenge kana naon nu teu pernah kadenge kudu sok ngadarenge ngambe sakumaha nu teu kaambeun kudu sok ngararambe ya Allah ieulah qulubul asyikin urang ngadenge make celi ketika urang ngadenge suara bakal kanyahoan ku Allah naon nu kadenge ku urang deket Allah jeung urang ngadenge naon we Allah nyaho teu bisa menghindar di akhirat dengan denge urang sebab Allah uningan nu mantak Allah nyaut lantaran Allah teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid yahulu bainal mar'i wa qalbi deuk kumaha berarti ieu denge urang denge Allah ketika urang lain ngomong berperasaan bahwa denge urang teh denge Allah jalamun teu ku Allah didengekeun mah dibere ngadenge moal bisa ngadenge berarti kan fana denge urang ketika fana denge urang nu aya nu timbul denge Allah mun geus fana denge urang nu timbul denge Allah sakumaha Allah maha uninya urang bakal dibere kayahos sakumaha Allah deuk merena ka urang wallahu yu'ti Allah anu maha memberi wa ana qasim cek Kangjeng Nabi kuring nu ngabagi melalui Kangjeng engke Allah bakal mere beretah sekian persen wa ana qasim beretah
sekian persen wa ana qasim ya karim urang lamun geus caritakeun kos kitu hayang amat cek urang teh kos kitu pek bae hayang mah berarti normal kan berarti ieu ruh urang teh kembali ke keaslian urang hayang amat jeung resep amat mangga ulah aya kasusah kasih lempeng Allah hiji be tujuan teh Allah Oke diajak ka partai teu beusi kaganggu ka Allahna diajak ka organisasi batur bisa ge aing macan puguh teu diajak kurang raramean moal beusi kaganggu aing ka Allah beusi salah ieu teh ige masalah ieu teu beusi bermasalah ka aing mah diajak kawin deui geulis teu mandek geus di dinya ente sadeka Allah bakal hampang dengan cara ngagali ilmu hakikat melalui guru mursyid berthariqah cara-cara tapakeun mata Gusti abdi deuk tapa diri abdi teh lantaran deuk ka Gusti tapa tina nu ngahalangan ka Gusti mata abdi dek ditapakeun ceuli abdi dek ditapakeun irung abdi dek ditapakeun sungut abdi dek ditapakeun leungeun abdi dek ditapakeun suku abdi dek ditapakeun tina lungkah lengkah besi kaganggu ka Gusti seja atuh ku urang ai teh diseja mah moal bisa diseja gara-gara baik Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim qulubul asyikin laha uyun hate jelema nu rindu ka Allah eta ternyata aya mataan mata hati mata telinga hati mata hidung hati mata sungut hati mata perasaan hati 5 mata di hati lamun geus mantep ka Gusti Allah bakal diinkishaf mukasyafah ngaranna taro mala yarahun nazir bakal dibere neuleuh naon nu ku batur teu kadeung dibere neuleuh rahasia-rahasia Allah di jero hate urang teh bakal aya 7 lapis rahasia 7 lapis, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 genep disebut indra ke-6 padahal 7 geus maca Quran teh ayat 7 lapis rahasia di luar ganjaran 1 huruf 10 engke bakal aya rahasia-rahasia ngalapis tadina Al-Quran namun urang tadabur sakadar rahasia tadabur indah di luar eta saluhureun tadabur engke bakal aya energi seakan-akan urang teh didorong ku energi eta teu karasa geus tah di lapisan katilu urang teh geus pindah alam maca Quran biasa bae tapi teu karasa kok bisa 7 juz 8 juz sa Quran bisa cuma 1 jam atau 2 jam nu macana ge kaget aya rahasia eta di rahasia anu kaopat deui engke urang bakal kaget dibere ngaromong makna-makna Al-Quran seakan-akan ngomong seakan-akan ieu ka anu 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 baca kula sekian engke bakal anu baca kula sekian engke bakal rahasiana teh eta bu Masya Allah karim taro malayarahun nazir eta keur carita neuleuh ngadenge sakumaha nu teu pernah kadenge ngadenge kana naon nu teu pernah kadenge kudu sok ngadarenge ngambe sakumaha nu teu kaambeun kudu sok ngararambe ya Allah ieulah qulubul asyikin urang ngadenge make celi
ketika orang ngadenge suara bakal kanyahoan ku Allah naon nu kadenge ku urang deket Allah jeung urang ngadenge naon we Allah nyaho teu bisa menghindar di akhirat dengan denge urang sebab Allah uninya nu mantak Allah nyahoeun lantaran Allah teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid yahulu bainal mar'i wa qalbi deuk kumaha berarti ieu denge urang denge Allah ketika urang lain ngomong berperasaan bahwa denge urang teh denge Allah jalamun teu ku Allah didengekeun mah dibere ngadenge moal bisa ngadenge berarti kan fana denge urang ketika fana denge urang nu aya nu timbul denge Allah mun geus fana denge urang nu timbul denge Allah sakumaha Allah maha uninya urang bakal dibere kayahos sakumaha Allah deuk merena ka urang wallahu yu'ti Allah anu maha memberi wa ana qasim cek Kangjeng Nabi kuring nu ngabagi melalui Kangjeng engke Allah bakal mere beretah sekian persen wa ana qasim beretah sekian persen wa ana qasim ya Karim urang lamun geus caritakeun kos kitu hayang amat cek urang teh kos kitu pek bae hayang mah berarti normal kan berarti iya ruh urang teh kembali ke keaslian urang hayang amat jeung resep amat mangga anu mantak teu bisa kitu kumaha ka Bang Baluhan ku karesep di Bang Baluhan urang teh ku karesep jeung kahayang nafsu ngaranna Kangjeng bisa hiber teh abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa ma indallah fakhtara ma indallah cek Gusti Allah Muhammad hayang dunya tuh gunung bakal jadi emas hayang dunya sok bakal dikirim segala rupa bakal jadi harta benda sok dek dikumahakeun ge kumaha anjeun henteu Gusti sapira di dunya moal lila abdi saeutik nya teu terbersit hayang jeung resep kana dunya abdi resep teh ma indak hayang nu di Gusti bae jaga di akhirat tah lamun urang geus kos kitu kita milih Haji Pendi iya hayang mobil apa hayang ma'indallah mobil heula cek Haji Pendi engke ma'indallah lain jalakan bodoh sapira mobil atuh capek kudu dikumbah kudu dibensinan kudu diolian atuh banding ma'indallah je nah eta lamun urang hayang ma indallah ditawaran mobil ieu mah mobil BMW teu Gusti Lexus teu Gusti RR naon emang RR Rolls Royce teu Gusti abdi mah kapal udara teu Gusti teu bisa nyetirna hese abdi bagas abdi mah nu aya di Gusti bae bener dia bener Gusti teu aya abdi mah coba dikiriman aya nu mere ieu mah Jependi ieu teu aya geus janji ka Gusti Allah embung abdi mah kos kitu eta mobil naon eta Avanza oh Avanza teh hayang aya deui menang seminggu kijang eta kijang ajar kan baru duit hayang teu henteu geus janji ka Gusti bere Fortuner aduh maji hayang ya tuh ai milik teh mah tenden tadi mulai tah mulai geus robah nah encan Lexus karek Fortuner eta geus ka Bang Baluhan moal bisa tapi lamun datang ka pasar teu kijang teu Fortuner teu Lexus teu babe teu mulai urang Karawang anu buleud anu didoakeun waduh Gusti asal aya liangan bae geus acak-acakan henteu ya bagas pokona mah jahe henteu parawan henteu sagala rupa geus henteu hiji bae Allah sakumaha Nabi anjeun berangkat
dihiberkeun ku aing cek Gusti Allah atuh maneh ge ku aing deuk dihiberkeun geus eueuh kaberat hiber hayang ka mana abdi mah hayang ka Banten be deuk hiber apa Banten dideukeun nyanggakeun kumaha Gusti set Banten dideukeutkeun ngalengkah plek geus aya deui Masya Allah di Banten teh abdi mah hayang ka Cirebon mah cek Gusti Allah kun fayakun set Cirebon deket lengkah di Cirebon yang kemana mana bejana Bali rame hai sialah naonan juga yang ke Bali segala wah itu beres onte abdi mah ke Bali gerek dakwah bule-bule supaya maca syahadat wah bohong siang ilah atuh babari disebut dibere ilmu poy nah ini kumaha coba ayo babari ya Allah ngomong mah babari coba ge ieu nafsu urang kahayang urang ulah ditotalkeun disederhanakeun disederhanakeun bae mulai ngeunaheun ge disederhanakeun ulah ditotalkeun encan wani total mah sederhana bege geus bakal nikmat ibadah nah kuari urang fokuskeun sakumaha urang fokus deuk ka Mekah made deuk ka mana ka Mekah unggal jelema ngomong deuk ka Mekah daftarna geus tinggal berangkat doang tanda persiapanana geus aya tas tinggal ngajingjing doang berarti bener deuk ka Mekahna kuari mantak naon deuk ka Allah fokuskan sakuma orang dekat Makkah ulah aya kasus kasih lempeng Allah hiji tujuan teh Allah diajak ka partai teu beusi kaganggu ka Allah diajak ka organisasi batur bisa ge aing macan puguh henteu diajak urang raramean moal beusi kaganggu aing deuk ka Allah beusi salah ieu teh masalah iya ente besi bermasalah ka aing mah diajak kawin deui gelis henteu tolol aya gelis henteu mandek geus di dinya ente sadeu ka Allah bakal hampang dengan cara ngagali ilmu hakikat melalui guru mursyid berthariqah cara-cara tapakeun mata Gusti abdi deuk tapa diri abdi teh lantaran deuk ka Gusti tapa tina nu ngahalangan ka Gusti mata abdi deuk ditapakeun ceuli abdi deuk ditapakeun irung abdi deuk ditapakeun sungut abdi deuk ditapakeun leungeun abdi deuk ditapakeun suku abdi deuk ditapakeun tina lungkah lengkah besi kaganggu ka Gusti sejak atuh ku urang aya teh disejak moal bisa disejak gara-gara baik segala rupa nu bakal jadi awai ganjelan-ganjelan jeung gangguan-gangguan kurang dijauhkeun nu geus jelas 4 gangguan Imam Ghazali ngajelaskeun hiji makhluk 2 dunia nomor katilu nafsu nomor kaopat setan nah dibenturan ku zikir la ilaha illallah la ilaha illallah mulai ucutan tak 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 deuleu abdi deuleu Gusti da geuning abdi teh paeh nu sabenerna mah lamun teu dibere hirup ku Gusti atuh hirup abdi teh hirup Gusti abdi teh paeh moal bisa denge lamun teu dihirupan ku Gusti mah ieu abdi bisa hirup bisa denge teh lantaran aya hirup Gusti Gusti teh maha hirup denge abdi denge Gusti abdi mah paeh aslina mah lamun teu bere hirup ku Gusti ieu irung abdi bisa ngambe sagala aroma-aroma lantaran aya hirup Gusti deuleu abdi denge abdi ambe Gusti sebab hirupna ge nu Gusti paehan awak urang heula sakumaha aslina lamun can dipaehan moal bisa mutu qobla anta mutu paehkeun lagi raja aslina mah urang paeh sakumaha urang bakal paeh ketika roh urang diangkat maka memeh roh urang dikaluarkeun paehkeun heula sana kata kerenna panakeun heula ulah diaku ieu dedeleuan urang teh ulah dikaku ku urang nu Allah
denge urang ulah di aku ieu teh denge Allah hamba urang ulah di aku ieu teh hamba Allah omong urang teh ulah di aku nu urang nu Allah kabeh nu Allah nu urang nama eueuh sebab ieu aya da denge deuleu jeung sagala rupa teh nu Allah geus diakukeun langsung ka Allah setiap anon samang-samangsa urang ngakukeun nu Allah urang fana ketika aya keneh nu diaku ku urang moal bisa hiber geus eueuh nu di aku kabeh ge nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah ieu hate aya mataan bakal dibere neuleu naon nu teu pernah kadeuleu ku batur bakal aya ceelian kadenge naon nu teu pernah didengekeun ku batur bakal ngambe naon nu teu pernah kaambe ku batur bakal ngarawecong ngomong ilham ieu teh naon nu ku batur teu pernah kabaca bisa kabaca ku urang sebab aya ilham anu ngaromong lain make ceuli nu ieu gadengena ceuli ieu bi ajnihatin tatiru bi ghairi rishin bisa hiber make jangjang nu lain make bulu leuweh buluan bisa hiber ka mana ila malakuti rabbil alamin ka alam malakut urang bisa sakumaha digambarkeun eta buruk teh ku urang Turki baheula digambarkeun model hewan anu sukuna opat beungeutna beungeut awewe aya jangjangan digambarkeun anana kudu di kaca Malik Balkhi baheula ngagambar eta teh urang Turki baheula mah eta gambaran teh ulah dijatakeun bahwa burokos kitu kudu digambarkeun dibacakeun naon eta makna beungeut naon eta makna jangjang naon eta makna buntut naon eta makna awakna nu mantak digambarkeun ngan putih kemudian awe geulis kemudian dina kaca eta teh kudu dijabarkeun kulantaran kabelah dieuna eueuh ahli hakikat anu ngajelaskeun gambar borok model kitu atuh diharam-haramkeun masa borokos kitu eueuh masalah ahli syariat mah ngaharam-haramkeun eueuh masalah padahal lamun dijelaskeun buruk eta teh gambaran kudu dijelaskeun wali hakikat henteu salah kan unggal imah aya kabelah dieuna mah digambarna lain di kaca di kertas kabelah dieuna mah digambarna awewe nu geulis teh senyum teu mah urang Karawang atuh haram teh beunang aya khusus kudu dina kaca gambarna ge kudu putih wajah wanita anu geulis jangjang eta kudu dimaknaan jadi lamun teu dijabarkeun ku ahli hakikat mal bisa gambaran naon eta gambaran di alam itu gambaran di alam di itu kagege ditekeun ka buruk teh cek bahasa urang cek bahasa ahli hakikat tina barkun teh ngagenyai kilat geus atuh ngagambarkeun kilat eta teh digambarkeun barkun buruk kilat eta teh nu mantak lamun lain ahli hakikat nu ngajelaskeun moal kaharti eta teh sentianana pingping sentianana bitis buruk sentianana buntut sentianana kudu akur itung-itunganana jeung barkun nah lantaran hese ngajelaskeun anak lantaran nu ahli hakikat ku ari mah ahli syariat ulah teu salah ngaulahkeun geus sebab teu kaharti ketika engke aya nu kaharti nu ngajelaskeun anak engke ge ahli syariat mah eleh ieu sakumaha tadi balangkeun batu tolol ahli syariat ngeri atuh dibalangkeun gitu tapi lamun ahli hakikat lah Allah Haji Pendi mah asal ditajung Allah wuih Haji Pendi eta aya sangu ge Allah kori sok Allahan bae masyaallah aya awewe ahli qiraat nya masuk Allah bae kakagana Noel Allah masyaallah jadi dibuka aju dipeluk Allah hafizul Quran hafizul gitu begitu salakina meluk irfa naik baik tuh ahli qiraat bakos gitu biasa di irfa sotak
ya malaid irfa mari teruskeun we 17 tahun ke atas ya biajatin tatiru bigoiresin bisa hiber kanyawan bisa hiberna Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam hiberannya nama asa Jumat di Masjidil Haram nya nama engke di Arfa babarengan jeung Kangjeng Nabi Ilyas asar pe Jumat aya di Madinah setiap Jumat sapopoena aya Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas unggal Jumat sama terus-terusan Jumat didinya asar Madinah. Jadi lamun urang Jumat di Mekah bareng jeung Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam bareng jeung Kangjeng Nabi Ilyas alaihissalam Kangjeng anu ngajelaskeunna setiap Jumat aya Kangjeng Nabi Khadir yehe badak ge sing hade urang Jumatan di Mekah besi aya Kangjeng Nabi Khadir ke Kangjeng Nabi Khadir mau tasbih warna tasbihna beureum teu terlalu beureum semu beureum eta asal engke asal aya nu mau tasbih beureum geus peluk ila Kangjeng Nabi Khadir Jumat di Mekah asar engke bakalna di Madinah kayak hari Arfah salila Arfahnya di Arfah kitu bae engke nyana silih cukur uga tahu Kangjeng Nabi Khadir jeung Kangjeng Nabi Ilyas hartina kumaha hiberan terus bae ku ari ge lamun urang osok ngawiridkeun wiridan Kangjeng Nabi Khadir nakalam tazal dan lain-lain sebagainya tah eta teh wiridan Kangjeng Nabi Khadir ya latifu ya latifu ya latifu fina fi jam'ul kulli hawaratina kama uhin terus baca lam tajal teh atuh moal dibacakeun Gusti direkam kesian aju ngawirid eta aju sia maka panggil jeung hidir emang henteu emang aya cenah di lemur gua si hidir tah teu kudu wiridan hidir eta mah inna kalam ya kari nah eta wiridan paran mun urang dibaca bae geus datang ka tahapan ikhlas bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi janji Kangjeng Nabi Khadir sebab eta asma ti Gusti Allah ya latifu ya latifu ya latifu tu fina fi jami umurina kulliha wa raddina atau raddini kamu ifu dunya ya wa akhirati aja nah eta wiridan Kangjeng Nabi Khadir janji saha jalma nu ngawirid eta kula bakal santeu-henteu na paling tidak mun ngawiridkeun eta endek sakarat mah kuring hadir eta lah keuntunganana masyaallah karim geus dibantu ku Kangjeng Nabi Khadir ke datang malaikat kan isinin Kangjeng Nabi Khadir isin setan-setan sieun maka malaikat bakal pamit lah punten ya Nabi Allah Khadir ieu teh tugas abdi mangga setan teu daraek setan karari sia aja setan goblok jasa setan teh waduh barang belah dituna aya di nu sakarat pending ngaran nah ini enggak pernah baca nih udah digoda dah tapi nyana kan pernah wau kan jeung ahli-ahli Allah nah timbul waduh jana ge ayaan sakiana teh panas awakna panas koreng susuk lah iyalah madak kurang lamun hayang kapanggih jeung Kang Nyoh de cara Habib Umar cara Habib Ali nu kukula dicaritakeun cara Habib Ahmad baheula teh aya kiai di Tangerang kemudian hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir menta ka Habib Ahmad hayang-hayang teuing make tungguan tah lamun oyag-oyagan tatangkal buah tah eta berarti geus hadir jang maneh tapi aya yang kula mah teu kudu kitu ditungguan oyag geus berklek aya turu dan mantak bising ke peuting tangkal buah saha nu oyag-oyagan eta Habib Lutfi ulah dikira Habib Lutfi lain lalagan ya Pak Habib Lutfi hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir di hiji tempat pelukannya set
beres panggih guys kayak ngobrol tadi siapa tadi itu Hodir Masya Allah nyana yang kapanggih dia mantap kamari istrinya serta Zarah ka luar Batang saha coba luar Batang ulah bejaan saha ulah di bejaan ieu sia teh bae nyaho henteu coba hayu teh bal jawabannya kana Batang bae mah tiok mireung nya mah kadu kos kitu jadi mah Jakarta ge dagang lauk baheula tuh ngaharewos teman ngaharewos nah bohong teu percaya aing mah nyana nyaho nyana aya kapagi terus bae ugal ugal sasa Zarah hayang minta petunjuk tentang ieu Jakarta Masya Allah nyana begitu Zarah pelukan set peluk kabeh kan ajar jelema biasa bae beres Zarah nyana ngomong tadi waktu baru datang dan saya pelukan tahu nggak itu siapa itu Khadir ya